Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, yuk urang mutolaah kitab Syu'ubul Iman. Sateacana urang hadiah heula, mudah-mudahan urang tiasa istiqomah. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil ladzi uyyida bil mujizat wa ala alihi washabihi ladina fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwaji wa uladi wa dzurriyyatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wassuhada'i wassolihin wa khulafaur rasyidin Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali karramallahu wajhah bi barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhi abaina. Khususan wa Kharapani bin Abdullah, Jaja Abdul Jabbar bin Uyo, anak Julai binti Abdul Wahab, nafa'anallahu bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila mu'allifi hadal kitab kami atugiyana Syu'ubul Iman Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, nafa'ana Allah bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gaduh kita buka kitabna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu ita sopa anu kasipatan itu ladi bil kamalati ku pirang-pirang kasampurnaan. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan ala sayyidina muga tetep kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad alladzi anu uyyida anu dikuatan itu ladi bil mukjizati ku pirang-pirang mukjizat. Wa ala ali sareng kakulawargina Kangjeng Nabi wasobi sareng para sahabatna Nabi. Alladzina tegasna jalma-jalma palu anu parantos midamel itu ladina al hasanati kana pirang-pirang kahadean. Wajtanibu jeung narbihan itu ladina al munkaroti kana pirang-pirang pamunkaran. Amma ba'du. Anapun dina sabada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ila akhiri. Payakulu teras nyarios saha al murtaji jalmi anu ngarep-ngarep min robbihi ti pangerana murtaji.
ngarap-ngarap afwazalati kana dihampurana pirang-pirang kasalahan wa qada al hajati sareng kana dicumponanana pirang-pirang kabutuh. Muhammadun tegasna Muhammad Nawawi bin Umar. Muhammad Nawawi bin Umar. Qad nyata anu tos lami naon tarodudu pikri bulak-balikna pikiran kami pitasihi manzumati Saihi Zainuddin dina nyohehkeun ngesahkeun ieu nazoman anu kagungan Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Wahia jeung ari ieu manzumah bidahili kitabihi anu aya dina lebat kitabna itu Syekh Zainuddin al masyhuri anu masyhur bisu bil imani ku nami kitab Subul Iman. Al murobati anu dibarisan al mukhtasarati anu diringkes min Subil Imani tina Subul Iman al Parisiyati anu bangsa Paris. Lil alamati Sayyidil Nuruddin kagungan al alamah Sayyid Nurdin al Iji bikasril hamzati ku dikasrokeun hamzana iji nisbatun eta teh nisbat ila iji kana iji baldatun hiji negeri di Parisin anu aya di kota Paris gitu. Wa iya jeung ari itu manzumah min baril kamili tina bahar kamil wa ajzauhu jeung ari juzna bahar kamil mutapailun eta wazan mutapailun situ marotin genep pirang-pirang balikan. Jadi sasatar 3 mutapailun 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 tak itu kirang langkung bahar kamil teh. Wa adadu abyatiha jeung ari bilangan pirang-pirang betna itu manzumah sitatun eta genep wa isruna sareng 20. Jadi 20 genep. Wal ghalibu jeung ari ghalibna ana saesuna manzumah makhbunatun eta anu dibuang. Jadi sok aya anu dibuang karena kagok nazom gitu nya. Sumalamang saroha tulisan mangsa-mangsa jembar naon sodri hate kuring aradtu ngamaksud kuring an aktuba kana yen nulis kuring alaiha kana manzumah sarhan barina disarahan napian anu manfaat li pikeun kuring pikeun kami wali abna ijinsi jeung pikeun jinis anak-anak kami. Miman nyatana ti jalma-jalma aroda anu ngamaksud man palahan kana kabagjaan. Wajidtu jeung nambahan kami alaiha kana eta manzumah salasata abyatin kana 3 pirang-pirang bet. Tadi 20 genep tambah 3 jadi 28. Pi awaliha dina awalna itu manzumah. Wazada sareng nambihan sa Abdul Mun'im baitan kana sabet pi akhiriha dina akhirna manzumah. Maka pasorot maka jadi naon jumlatul abyati jumlahna pirang-pirang bet salasina eta 30 bet. Itu asalna 20 genep ditambihan ti awalna 3 jadi 28 tambihan di akhirna sabet jadi 30 bet. Wasama itu jeung ngaranan kami hukana eta kitab Qomi at-Tugyani kana Qomi at-Tugyan.
anu hartosna teh nyaeta penindas tirani atanapi pembasmi kegelapan anu ngabasmi kalacutan gitunya. Alam manzumati su'bul iman netepan kana nazoman kitab su'bul iman. Wa as'alu jeung nyuhunkeun kami Allah ka Allah al-karima anu bageuran ayan pa'a kana yen muga maparinan kamanfaatan Allah bihi kana ieu kitab bimanihi kalawan anugerah Allah wa karomi sareng bageuranana Allah anau saestuna Allah alama kana saban perkara yasya wa anu ngersakeun Allah qadirun eta anu kawasa wabil ijabati sareng kana nyumponan jadirun eta anu pantes. Amin ya Allah ya robbal alamin. Istajib du'ana ya Allah. Pakultu maka nyarita kami. Bait awal ya. Ta muqaddimahnya ya masih muqaddimah dina awal bait. Emu tadi ieu teh bahar naon? Bahar kamil anu wazana mutafa'ilun genep kali. Mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Alhamdulillahilladzi qad shayyara imana sinda su'abatu tamamu. Puji ka Allah anu parantos ngajadikeun iman jalma cabang-cabang anu sampurna. Alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu qad shayyara anu nyata geus ngajadikeun itu ladzi imana saasin kana imana jalma dasu abin anu ngagaduhan dahan pirang-pirang dahan patutamamu tuluy disampurnakeun itu su'ab. Ai ansau tegasna ngajadikeun kami iqrori kana iqror kami ucapan kami bilhamdi kumuji ka Allah muqtaqidan barina anu nekadkeun ana kulasanain lillah ana kulasanain kana saestuna saban-saban pujian lillahi eta tetep kagungan Allah. Jadi ku ngucapkeun alhamdulillah teh iqror. Ngucapkeun alhamdulillah dina lisan bari dina hate nekadkeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah. Kitu aya sabaraha ari puji. Secara garis besarna puji teh opat. Puji Allah ka Allahna, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Allahna, puji makhluk ka makhluk deui. Eta sadayana kagungan Allah. Qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadisun li qadimin hadisun li hadisin. Puji Allah ka Allahna, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Allahna, puji makhluk ka makhluk deui. Tah sadayana teh kagungan Allah. Wal muradu jeung ari anu dimaksud bihadal baiti ku ieu bait anna
a'malal imani kana saestuna pirang-pirang amalna iman. Dawatu ajzain eta anu ngagaduhan pirang-pirang juj wa hisolin sareng warna. Jadi aya zujna, aya warnana, aya rupana gitu. Wa iya jeung ari itu amal alati eta anu tazidu eta tambah itu lati amalal insani kana pirang-pirang padamelan insan jalma bil ityani ku ngadatangkeun biha kana itu amal wayan kusu jeung ninggalkeun jeung ngurangan insan bitarki saiin ku ninggalkeun hiji perkara minatina amal. Jadi anu dimaksad cabang iman teh jadi asar daripada iman, amal tina iman gitu. Anu biasa sok dibahasakeun sok kurang sok tambah. Jadi anu dimaksud al imanu yazidu wa yanqus teh sanes datiah iman anu dimaksad tasdek. Tapi anu dimaksad nyaeta asar daripada iman. Gitu. Lamun amalna keur ningkat berarti keur ningkat imana cenah. Lamun keur teu sumangat, keur hoream, keur kurang amalna, keur ngurangan imanna, anu dimaksad eta. Jadi asar daripada iman sanes hakikat iman. Ta aya geuning wa amma aslul imani jeung anapun ari asal iman aladi eta anu huwa anu ari itu ladi atasdiku eta tasdik. Nyata iddian jeung qabul tea maka eta mah palayan kusu teu kurang kitu nya li'annahu saestuna itu iman laonna koso lamun kurang iman lakana yakin bukti iman sakan eta anu mangmang. Sedangkeun wa la yasihu jeung teu sah naon al imanu iman ma'asaki sartana mangmang. Gitu. Pakuli maka ngucap kami pakauli kitu nya. Pakauli maka ari ucapan kami su'ab. Tadina dina nadom aya da su'ab. Nah, bidomis sini ku ngadomahkeun sina wa fathil aini jeung patah aine wa sukunil ba'i jeung nyukunkeun ba lil wazni eta mah karna wazan. Maksudna jam'u su'batin jamatina su'bah. Su'ab gitu nya. Da su'abin anu ngagaduhan cabang. Bisukunil aini. Wa qauli jeung ari ucapan kami patutamamu maka disampurnakeun pihi dina itu patutamamu domirun aya domir rojiu anu balik li su'ab kana su'ab kana cabang. Tuluy disampurnakeun itu su'ab. Gitu. Jadi sampurna cabang imana, sampurna imana. Nah, kitunya. Jadi sadaya puji kagungan Allah anu parantos ngajadikeun imana jalma cabang-cabang. Sabaraha cenah ari cabang iman teh kin kapayun mudah-mudahan tiasa tepang deui. Ulah eureun ngaji sok aosar heula. Alhamdulillahilladzi qad shayara imanasa sinda su'ab patutamamu. Puji ka Allah anu parantos ngajadikeun iman jalma cabang-cabang anu sampurna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.